Gusti teuing teu karasanya bulan puasa teh tinggal sababaraha poe deui nya aya meureun sekitaran samingguan deui mah. Tah ku sabab tereh ka lebaran seperti biasa emak aya panggilan proyek piduiteun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Kumaha baraya geus baroga baju lebaran encan. Pampang mah lebaran teh sakedeung deui. Tah ari biasana mah pan adat urang lamun misalkan ek lebaran teh kudu boga baju alus jeung kudu loba kadaharan ajang eusi keler. Proyek emak ayeuna teh kudu ider deui jualan ajang eusi kelerna. Yu atuh baraya kade kudu milihnya. Aeh mana cenah emak jualanana teh. Keheula ya poang tuturkeun ayeuna urang init ke tempat anu sok nyadiaan barang jualanana teh. Ya dari emak mah teu boga modal ukur bisa ngajualkeun hungkul, ukur boga tanaga ajang ider-iderana. Gusti asa rame teh ku Cileuh ieu teh. Padahal hudang teh jam 8 ieu teh nya. Maklum atuh da bulan puasa mah geuningan jam 8 teh asa isu keneh. Geuning alhamdulillah ieu geus tepi ka tempatna tuh tingali geus sadia geuningan dina etalase ge. Pokona mah loba rupana we nya baraya hayang nu kukumaha oge hayu. Tuh lamun anu ieu mah anu dibalan tamah makaroni spiral. Sok atuh bisi aya anu erek mesen kaluar kota mangga diantosnya pesenanana. Bisi we erek mesen ajang jualeun deui tah bisa balan. Ngirim ayeuna mah gampang nya loba paket ieu. Lamun ieu mah nu geus dibungkusan persiapan emak jeung besti emak erek ngider. Sakieu teh acan komplit kabeh nya baraya. Ieu mah kadaharan anu kering-keringan sapertikeun rupa-rupa kacang-kacangan, rupa-rupa setik-setikan, rupa-rupa makroni-makronian, pokona mah nu kararitu we nu hampangan oge aya. Sawaper pokona mah kueh-kuehan tah lamun ieu mah kueh-kuehanana anu sapertikeun bangsa kue seprit. Pokona mah loba rupana baraya ieu teh henteu kaasupkeun kabeh. Deui barang teh datangna can kabeh ieu teh. Aku sabab erek ngider jadi ieu teh di wadahanana teh tadi mah erek kana dus tapi geuningan ai kana dus hese mawa. Untung we aya kantong balanya geuning geus we kumaha teh dipindahkeun ka dieu nya ameh ngareunaheun mawana tinggal di jingjing. Soalna ai kueh nu kararieu mah babari bubuk. Jadi mawana ge kudu super hati-hati we ieu mah. Hayu baraya urang init heula. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan we jualan poe ayeuna teh sing laris manis nepikeun kabeh. Amin amin Allahumma amin. Jeung ku alhamdulillah na teh nya isu keneh ieu cuaca meni geus mentereng kieu. Jadi nana teh can-can ge acan meni geus hareudang ieu teh jeba mawana di jingjing. Hari tahun kamari ieu mah ada make arko dagang nana teh. Jadi teripuh teuing aya-ayeuna mah arkona eueuh. Jadi we kapaksa kudu di jingjing duaan. Tapi teh nanaon lah lumayan ajang bekal barudak engke buburitan geuninganan. Saeutik ge ari teh di alamah da geuning moal aya. Tah ieu geus eureun nya di pelanggan pertama. Eta teh bieu milihan kuah kueh ngan ari kuah kueh mah barangna teu bisa dibawa langsung ayeuna soalna eta mah saukur sampel heula. Jadi ari ayeuna mah ukur parsen we hungkul ditulis-tuliskeun. Jadi engke barangna mah paneuri. Lamun anu kadaharan kering-keringan mah mesing ayeuna dicokotan oge keun bae. Geus ti pelanggan anu mimiti mah tah ieu lumpat heula ka teun besti nya. Ari ka para besti mah kudu diheulakeun da soalna wajib mesen atunya. Adeu deui jeung kaparengan pas ka teun cece ami mah ieu aya anu dagang pakaian jang lebaran cenah oge. Geus we ieu teh asup heula sakedeung tuh tinggalikan tungtungnana mah alhamdulillah nu dagang baju oge meuli we dahareun. Di mana we milik mah nya baraya. Ari emak mah hampura we henteu bisa meuli baju da soalna can meunang duitna oge. Bari jeung deui ka dieu mah sakalian rek mah hapekeun heula budak ngameh henteu mimilu hehe.